mantak paeh teh anu angel teu ridho. Nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat. Nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia. Cinta dunia teh berat kana paeh. Cinta ka mobil, cinta ka motor, cinta ka sawah, cinta ka pamajikan, cinta ka kabogo, cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese. Sebab eta nu ngabang baluhan ka urang jeung nyeri. Si eta teh nyeri, nu mantak maningan paehkeun heula, memeh urang paeh mutu ku belanta mutu cak Kangjeng Nabi. Paehan, maneh memeh maneh paehnyaan. Paehan naonna nafsu na paehan. Sok geura ge. Ulah cinta dunia zuhud ngaranna. Mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate. Ketika urang butuh pake, ketika keluarga butuh pake, ketika tatangga jeung babaturan butuh pake, sapira dunia eta lah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate. Sawah disalah urang boga datangkeun ka leungeun bae urus. Emang pamer ti Allah ngan ulah datangkeun ka hate. Komo teu boga sawah, teu boga toko, teu boga teu cinta kana dunia. Ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh. Deuk naon pake kabeng berat.